paling males temen lagi kasih gondrong remayar macarana itu ditagi di kita di koperasi lagi kemenyet tampung udah rek sakit ini jalan aja ya 20 ting kapan wae alamatna di mana alamatnya ya incom gitu deh udah semangat ya ngerem aja baik motor bayarin makanya yang sebenarnya keharap sebenarnya ya lu aku punya harap ide yang ketiga anti gang model kemana sih kebenaran ini tukang paket itu ini alasan kasih incom hai Kang kemana sih dengan alamat iya bang aduh incom 20 ting ke kapangi ya tadi kira perlu enak bang di dia kena kebenaran ya kalau gua sih banyak berduaan nih tuh iya bang pelanggaran incom nih 20 ting ke kapangi ya saya dia kasih incom ada itu tadi ya mangke lain yang beda aja mah iya hiji si bangsat ada yang paket ayah jangan kasihan banget yang rayu bikang ada yang bayar hutang hese apa tuh bang ya mana apa dia lah tuker ya cekan lah kuane kesang kere kade iya ya ku saya pikir kasih coba coba ini tah iya baik dah gua udah dia oh siap siap menyet duluan kuain kurang ini tata kalem benang saya menyet budug nama keluar sebenarnya bijil sebuah darat paket aja tahu ya mereka paket tadi tukar dia ngadadak motor ruksak di jalan yang bayarin si abang enak paket darah-datang ya baik ketang si abang malah ke mana itu lama taruh si abang malah kalau dibayar bisa dikibuli kurang yang penting mah paket saya nama dari mana bisa jalan jagoan paket punten yang paket nih parah rek jelema ieu jero paket ya aduh ayah milik mana jagur ayah lagi diterapkan dari kita ya jalan siapa mana ya paket tun pasti biji nu dan paket-paket kita mah puteun gaji aing ti biji koperasi paket hai datang mana paket si abang bayar segobrol hutang isuk lah dia keren dia isuk geus lila ye isuk can hasil isuk kesposan hantam isuk beneran bang beneran naon lah diuk lain isuk ada yang paket ayas ya oh isuk kagok kata mah jang motor melakukan motor biar beli pakai steel poe waduh begitu karunya ini hah isuk asli beneran ngajual alpukat can payu bisa antum alpukat ada 200 setahun can bayar buru atuh kurang dek tagihlah kadinya dari kata ada ngeken gara-gara mana duit udah cair tah koperasi atuh udah mulai di orang ngungkul wah batur mus malayar kemana isuk aslina atau enak orang dek nyokot telah duit alpukatnya kadinya cek daguan dia beli paket tinggal melakukan punten ya iya ini paket nama bener iya teh panggil di mana aja tukang paket kepo buru nyokot duit gila tunggu masa kadangnya mohon bayar bener ulah waka ini tinggal itu ini sih menceritakan diri sebuah darat itu kan itu bang jangan dia bang dia lain di prank dulu si gondrong ya aduh
Aku kata minggu isuk bayar deui mah aing mau dianggap aku waduh kah. Anjing. Oh tukang kurir pasti lagi ka urang COD ya. Nah, atap tembagan ke si gondrong. Orang ini kudu balik gitu enak nungguan wae. Tungguan si kudu ya. Balik ah. Gila nungguan si gondrong. Meraguan kayak 8 jam lagi. Main COD eta pakai teh. Mana bang? Nah, Duit ke? COD duit teh aduh. tanyakeun ka Jina lieur situ mah. Kan mere duitnya ieu. Acan. Ai mah HP-HP teh kumaha ieu mah. Tapi aya sincongna ya. Dagoan dinya bieu ngana apukat. Urang ge geus punah bieu ya. Asli bayar ya. Oh, Tinggal ka urang berarti. tinggal ka mana bieu da cek bante ke kurir ka dieu. Tapi ieu nu ieu mana bener? Oh, loba duitna. Siapa tuh? Oke. Ku urang geus cuma teh di pas ngelakuin jeung duit mah. Duitna kurang kene mangusah ku urang sekalian atuh. Tom. Kemana euy malan euy. Tom. Ai, di kunci imana ge bener gitu ya imana ya si abang teh gitu. Dan nuduhkeun nama iya gitu. Tapi nah dikunci ge. Ini kenipu si abang euy. Ada duitnya dibawa ke si abang ya mah kabeh ya. Aing kan dibayar menang ke setor ka itu. Maafkan aku, Bes. Siap beberesnya. Bisa ya, bisa kedatangan tamu usum hujan ke meresep ngopinya. Mantap banget. Hanya kawan duitnya aduh euy. Buan aja kayak anu ka dieu lah. Bisa gawe aja. Pak. Iya. Oh keur teu gawe sedikeun teh. Enggak pernah mah. Gawe ieu teh. Kopi rokok lah. Mantapnya. Beneran aya duit. Ayo. Di mana, Tom? Ya, Mon. Non? Aduh aing euy. Aya naon mami? Udah anjing. Bantuan orangnya. Aya naon? Naon? Bukan bete, bentroknya jeung jadwal si abang nagih. Itu kan anu pertama mah kadenge suara si abang. Aing teh keluar si boga duit nang jang paket tungkul. Bisa didieu sama nyumput. Heeh lain dia urang katipu ku manehanana. Naon katipu naon? Paket cenah. Atuh urang teh berat di jero ge anas keluar. Eta manehanana si abang. Apek si abang itu nyamar di tukang paket. Tah urang teh bete beja. Oh. Ngamakan ka urang? Heeh. Anjing pusing jeung lain. Bangke tungguan cek urang teh. Isuk urang ngajual alpukat. Mun enak ka dieu pasti nanyakeun da pas jalurna ka dieu. Kamu nanyakeun ka urang kumaha jawab urang? Pokona bantuan we urang. Kumaha jawabna ta urang marela bisi salah. Tuduhkeun we. Tuduhkeun ka itunya. Ka ditu we. Pokona tulungan urang lah ieu mah sohib ieu mah. Ning CS. Ya, siap. Udah urang boga paket ini teh. Pokona kitu we. Ya. Oh, siap, Mon. Ade. Siap. Urang dek. Pokona ulah bejakeun urang di nya. Siap. Mana-mana we. Yuk. Siap. Bawa paketna. Iya. Ya, etin teh. Sarua urang dibawa paket lah. Boga di mana ge? Buka ke mayar. Mah urang masalah lieur nyokotan paket keur mayar eueuh. Gagal. Aduh wow. Selain itu sedikit poinna teh keparengkeun jeung resiko. Kala nah itu jeung bareng jeung resiko rumah tangga ge acan mana boga pamajikan oge. Asal lieur urang mah Kan kerjaan. anu kerjaan keur kaharti. Ingat teh namanya di kana karari pula lieur. Atau urang beli kopi jeung udah. Mawa ka dia tuh. Besok urang nungguan dia urang nyola caina. Padanya. Sok. Aduh, saya batur hiji aya nu datang ngeron dan paket minta tolong urang tadi nginjem duit. Gua aing itu gabeg. Nah, dipikir-pikirnya daripada aing rungsing ku aing urang kakin cenah kana kuburan. Bener. Aing jeung dari jeung naon deh. Sampun malah layar paket teh. Kang. Yuk. Perang dulu ieu teh. Atas nama Temon. Wah, lurus kayak itu tuh. Kayak di itu? Nya, kayak di saung aya jalmi, taroskeun kayaknya. Oh, mohon siapa tuh? Ada ciri-ciri bumina kumaha? Ada sami. Ya tuh dah, kayak itu orang terus langsung jelas nanya. Siap, mohon kan? Siap. Ini datang, baiklah, siapa kuburan we.
Aduh, jauh oge rempangna. Aduh, ya. Harun ditunda di itu motor jauh kuning euy. Dak senal hiji lembangan ya. Paket. Bade ka Sakang. Ieu laras meminta teman ieu. Sanes. Aduh, si Akang itu mah. Bade ka temon. Temon anu sareng encon sanes. Bukan nama temonnya di Jika ningala. kan tadi etana narusin si Akang itu tuh di situ tadi. Iya, saudara bumi. Oh, nya temon. Sanes ieu kan. Oh, sanes. Lepat tuh. Apalagi itu bumi nama. Nah, tapi kayaknya itu. Nya muasa kilo lah. Paling lihat 10 menitan. 10 menitan. 10 menitan. Aya bahan beak di senal hiji deui wae ieu mah ya. Ya jajapkeun ada ngarep-ngarep aya paketna. Nya, Pikeun kumaha ada tugasnya. nya sok. Mun atuh Kang ngatur nuhun Kang. Mangga sami-sami. Nah, sia kagok aing sebut edan antep tina dodar. Paling kedukeun ka ditu. Aing mending kabur sekali deui. Gimana senal di Benhara rese? Bener itu alamat ka dia gitu. Nuduhkeun deui ya. Aya aing euy ah. Nah, begitu dia teh aing. Berpalu nasa beri dingki ya. Bener kesana. Itu kena sangkaan ya mah. Aing kumaha itu beri ya mah. Ini prank ya mah nyir. Itu si abang, itu si encon, iya di sitamon deh. Aing mah gawean we hungkul kumaha ya manusia teh ieu teh. Tuh. Ini Aduh, tolong. Gagal ya.